Parekanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Carita roman silat baheula. Gambaran lalakon mangsa Jawara Karawang tandang Makalanga. Nanjirkeun bebeneran, numpes kejahatan, ngahontal karaharja. RMG Network. Gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM. Midangkeun serial dongeng Sunda. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Naskah Yasana S. Sukandar. Garapan Wakumis. Pangreka Sora Dery Senjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Waliwis Bodas. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sakali ieu mah ngadarongeng nate ngan ukur duaan. Teu dibarengan ku paugin. Tempatna biasa di rohangan tukang ngarah buni. Tapi sanajan teu sieun aya nu ngadengekeun teu burung we dina cacarita teh itu ieu oge pada ting harewos ukur ngagreneng lalaunan maklum teu kurang-kurang cucunguk sarta cak-cak bodas nu geus poho kabaraya sok dapon dirina kapake kunu kumaha saharita. Kokon kakaraku sakieu oge geus lain deui bapa mah ngarasa bungah. Nah ieu teh tetela susah payah urang teh teu mubadir kon. Haji Sabri bari neuteup ka sangkon nu meneko hareupeunana. Sumuhun Pak. Leres nyikonah mah salamet teu kantos jadi korban namun geuning tempat pamainan mah anger we ngadeg Pak. Malih ditinggal-tinggal teh kalaka langkung-langkung meuweuna ayeuna mah. Teu nanaon kon. Teu nanaon kokon. Memang sagala ge moal bisa sakaligus. Keun. Sugan jeung sugan kahareup sacara lambat laun. Saperti nu disebutkeun cikeneh ku Bapa. Bapa mah geus kacida ngarasa bungahna ku salametna si konah teh. Syariatna mah kapan gawe urang duaan teh. Sumuhun Pak. Mugi-mugi we engal-engal kalaksanakeun atuh. Pasti kokon. Pasti eta mah. Asal urangna bae tahan ku gogoda rancanana. Sing tahan uji ulah bosenan babakuna mah ulah jajerih ku pangorbanan lantaran moal aya hiji gawe mulya nu teu dibarengan ku pangorbanan. Pangorbanan naon bae eta mah kokon, boh harta, boh pikiran atawa tenaga, malah nyawa pisan oge tina naon. Asal bener-bener bisa dijadikeun pupuk pikeun kasuburan tempat matuh sarta kamekaran hirup kumbu. Atuh minangka mitemeyanana nyaku urang ayeuna keur dibaladah nyang hareupan talajakna juragan Marjan. Anu nyata-nyata manehna teh nimulkeun katunggaraan karahayat. Kahiji kitu atuh kaduana urang teh kudu bisa ngagorehelkeun kajadian nu sabenerna
tina perkara maut na Bang Bokek kitu kon. Sumuhun lajeng kumaha Pak Haji? Nya saterusna lantaran ari ceuk rasa bapak mah keukeuh ieu teh. Maut na Bang Bokek teh lain dilakukeun ku mang maneh. Nyaeta ku Simbar. Bapa yakin yen Ki Simbar mah teu boga dosa ngan ukur kapitenah wungkul. Sumuhun naon-naon nu diwejangkeun ku bapa kahartos pisan. Atuh satekah polah tangtos ku abdi bade dijalankeun. Teu janten pamengan sanaos abdi kedah ngajolor janten banusan. Asal aya hartosna we kanggo kasuburan miwah kamekaran hidup kumbuh. Rahayat tiasa leupas tina katunggaraan. Oge tina perkawis dipitedahna Mang Simbar. Kantenan abdi teh moal cicingeun. Satekah polah bade ngusahakeun supados jalmi nu laras-laras gaduh dosana tiasa kapendak. Namung nyaeta dina hal ieu teh upami teu aya bimbingan ti Pak Haji mah abdi teh samar tiasa ngalaksanakeunana ieu teh. Perkara eta mah kokon sanajan teu dipenta oge kapan leuwih ti heula geus dijelaskeun yen bapa teh satekah polah pasti bakal ngabantu lantaran ieu teh memangna kawajiban sarerea sakur nu mika cinta kana ayana keadilan. Kawajiban sarerea ieu teh keur jalma-jalma anu mika cinta mika deudeuh kana ayana keadilan. Hatur nuhun Bapak. Tos kieu mah abdi teh moal haringhang, moal rumegag deui sanaos kedah nanonkeun nyawa oge. Karuhun mah geuning mangotna oge dina tihang gantungan. Sok asa pirahaku upami seke selerna nganggo kedah gigis miris ku congok kolewak. Nah, kokon teh didongengan ku saha eta teh? Nah, didongengan ku Paugin, ku Bapak Hidup. Haji Sabri nanya nak bari neuteup. Parantos Pak Haji. Mung teu dugi ka bubuk alitna we, ukur di jojoan nu sakinten nu pentingna. Duta Suara Nya memang nu perlu teh nu pentingna tuh kon. Laras ku kitu teh mah Pak Haji. Namung peryogi we diwincik mah supados merele. Margi ku emutan ieu teh teu kinten peryogi na upami saterasna diwariskeun ka seke-selerna tuturunan. Kitu maksad teh. Gitu maksud teh kokon. Tina perkara naonana gitu nu kurang jelas teh. Eta we pang-pang nama abdi teh teu acan ngartos naha nu kumawasa kapungkur dina zaman uyut rangin ngabarontak teh sami kene sareng nu ngawasa ayeuna. Nya teu sarua atuh kokon. Teu sarua. Nah kumaha kitu Pak Haji? Ke urang pedarnya konya, urang pedar. Dina tahun 1811 tanah Jawa teh kungsi dikawasa ku nagara Parasman. Atuh dina tahun eta keneh jelas nama tanggal 18 September 1811 tanah Jawa dijabel ku nagara Inggris. Sumuhun lajeng ari barontakna karuhun urang nyaeta nu jenenganana Bagus Rangin teh dimimitianana dina tahun 1806 nyaeta di Panongan jeung Bantar Jati. Baladna kaitung rohaka oge
aya kana 300 urangna nu samakta pakarangna. Kalayan dibantu ku lurah-lurah atawa kuwu-kuwu ti Batu Nunggal, ti Tegal, ti Bentang, Gerudu, Cinaka, Tanggulun, Tambal, Ajer jeung sajabana ti eta. Ari di bayuanana pang-pang nama nu ngabayuan tedaeunana nyaeta kampung-kampung Benawang Kulon, Malandang, Tonggeang, Cililin, Depok, Selaawi, Sukasari jeung sajabana. Tak kitu. Tah kokon. Barontakna Bagus Rangin teh henteu pareum-pareum. Nyaderna deui dina tanggal 16 nepi ka tanggal 28 Februari tarung di Tetelar Bantarjati. Bagus Rangin harita kateter sarta loba baladna anu kasambut. Atuh anjeunna lolos ka bawahan Cirebon nu akhirna katangkep di Kampung Panongan di jero Kabupaten Majalengka. Tak kitu tah Bagus Rangin teh atawa Uyut Rangin teh. Tangan semet dinya lalakona Bagus Rangin teh jadi barontakna teh kurang leuwih 6 tahun setengah lilana. Barontak ka Gupernemen Parasman atuh kabeh dieunakeun ka Gupernemen Inggris. Dupi salajengna kumaha Pak Haji? Saterusna nya dina tahun 1816 tanggal 18 Agustus tanah Jawa teh dipulangkeun ka Gupernemen Walanda. Atuh dina tanggal 8 Desember 1816 mimiti aya kaharenghengan di daerah Loh Bener Indramayu. Lantaran aya nurek ngabarontak nyaeta nu dipimpin ku Alo kaponakanana Bagus Rangin anu katelah jenenganna teh Bagus Jabin. Nyaeta karuhun kokon pribadi. Harita Bagus Jabin dibantu ku para kulawedetna nyaeta Bagus Bulun, tayalian karuhun Bapak sorangan. Bagus Wangsa, Bagus Asidin, Bagus Brata jeung Bagus Chandra Wijaya. Naon cenapang na rek ngabarontak tayalian kulantaran teu kuat mayar pajek nu kacida beratna. Atuh saterusna rodi atawa kerja paksa nu lain deui mata kripuhna. Tacan gencetan tuan-tuan tanah sarta lentah darat dijepit ku kepala desa jeung ku tukang ngepak Tionghoa. Tak gitu. Saterasna kumaha Pak Haji? Ari derna ngabarontak mah nyaeta dina tanggal 20 Desember 1816. Harita Bagus Jabin sabaladna teu wudu ripuh lantaran sasatna dikepung wakul buaya mangap ti unggal madhab. Saperti ti Indramayu, ti ujung Losarang, jeung ti Loh Bener Wetan. Nu akhirna terus disedekeun ka sisi walungan Cimanuk. Puguh ge teu saimbang kakuatan atuh. Nu antukna pisan Bagus Jabin sabaladna katingker sama sakali. Jaban nu kasamut sarta nu taratu lain saeutik-saeutik. Atuh nu katarangkep oge pirang-pirang beunang disebutkeun meh kabeh taya anu kari sarta terus dikerid peuti dibawa ka Cianjur pikeun dipariksa. Ceuk carita harita nepi ka aya kira-kira 25 urang nu bisa lolos.
mabur na kabelah kidul. Sedangkeun nu kaboyong moal kurang ti 500 jalma. Cinek namah kaunggulan aya di pihak gubernemen. Nu dina nibankeunana hukuman teh teu kurang-kurang matak manuringkak bulu punuk teu saeutik nu ting gulawing dina tihang-tihang panggantungan. Tah kitu lalakonna teh karuhun urang baheula teh kokon. Mun karuhun urang baheula sakitu totowohanana paribasa toh pati jiwa raga dina enggoning nungtut hak jeung keadilan. Piraku ari seke selerna heueuh kasebut urang minangka tuturunanana make rek ngahenen wae teu beda ti nu dipepene. Mireungeuh tarajak nu sawenang-wenang teh taya guam taya hojah. Piraku deui. Komo ieu sangkon kokon lamun urang seug inget kana dawuhanana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kieu maksudna. Sumuhun. Kumaha Pak Haji? Lamun urang mireungeuh kajahatan, lamun urang mireungeuh kateuadilan, mireungeuh kabokbrokan, nu dilantarankeun ku kadoliman, tapi urang kalah kacicing-cicing taya kaguam, taya ngayakeun badia, sarta taya aya hojahna pikeun ngadobrak, mangka Gusti Allah bakal nyaput sagala nikmat kabagjaan nu aya dina diri urang. Kitu tah kokon. Nu matak dina nyang hareupan juragan marjan atawa dina nyang hareupan kakawasaan nu mere perlindungan ka juragan marjan, urang teh ulah make boga rasa asa-asa prung hayu urang babarengan, urang rawe-rawe rantas malang-malang putung, urang sabeungkeutan, sabilulungan, sauyunan, urang hempak babarengan, ulah ringrang ku halangan, ulah bingung ku harungan, sawarga kunawe ayu, hayu jalu. Tak kitu ceki dalang teh mah. Tapi kalebah dinya rag Haji Sabri eureun nyaritana. Eger mah geus beak dongengna turug-turug ti korona geus mimiti karasa seuseut. Da eta we dina nginumna cai enteh maningalekik teu beda ti nu hanaang dumeh mentas rumaku jauh. Katampi Pak Haji oge kahartos mangga urang sasarengan sanaos abdi oge moal mundur sanaos sasiku moal ngejat sanaos ukur salengkah suka ati pejah dada sareng tinimang kedah ningali rahayat di kakaya kalihna ti eta Pak Haji abdi teh aya kapanasaran sakedik dupi eyang Jabin teh putra saha. Ari Bagus Jabin teh putra na Bagusanda jeung Bagus Rangin. Bagusanda teh dulur misan. Jadi Bagusanda teh dulur misanna Bagus Rangin. Ngan hanyakal kaditu namah lapur teu kakoreh eta sajarah teh. Maklum sajarah leluhur mah hese kakorehna. Cekap sakitu oge Pak Haji. Tos yakin kanggo abdi mah upami karuhun perlayakna dina tihang gantungan. Abdi oge moal sungkan sok upami kedah pejah dina congo pedang atanapi badan yang ngaranapan karancang di mangsa pelor jahanam. Pasrah lillahi ta'ala. Getih ngocor ngagolontor sok saupami tiasa dianggo nyebor tempat matuh tanah titilar karuhun
Sunda Jaya patilasan Pajajaran. Beu teh teuing. Ikhlas Pak Haji. Nyakseni kokon. Sugan we atuh urang teh ngalaman di kajayaan saperti zaman Sriwijaya dina abad ka-7 nepi ka abad ka-14. Atawa kajayaan dina mangsa zaman Majapahit dina abad ka-12 nepi ka abad ka-16. Teu kasorang ku urang. Atuh sugan ku anak incu urang, buyut bau urang, jangawareng urang. Nyambungi mugi bae atuh Pak Haji. Sangkon mairan anak dari anak ker ayeuna mah. Ai lain kon. Nah taya pisan beja-beja na mangkongkon heunya mangkokon teh. Heuh simar kitu maksud teh. Nu mabi teu aya Pak. Panginten teras mubus ka Batu Jaya sigana mah. Margi Mang Simar teh kapungkur kantos lami ngumara di dinya. Bisa jadi kon. Tapi bapak teh geus aya 2 poe na ngadenge beja tinu sok dagang ngapruk makampungan. Cenah di Kampung Klari ayeuna keur meujeunna harengheng. Da eta we nepi ka didatangan ku Marsose sagala ti Bekasi. Ai. Nah aya naon kitu Pak Haji? Cenah mah tapi kakara beja angin yoge. Di Klari teh aya nu nentang katuan tanah. Sedeng mun teu salah mah di dinya teh aya dulur sapaguruanana Ki Simbar. Nu memang kacida cecebeunana ka tuan tanah teh. Moal kitu Ki Simbar teh ka Klari. Tiasa jantan Pak Haji. Urang cubebe atuh paluruh ayeuna mah jiga nama. Ulah waka. Sanajan dinyana oge keun bae ulah disampeurkeun. Lantaran sahanu nyaho kanyahoan we ku naon teh cucunguk buruk atuh. Sumuhunnya. Reg sangko nyarita ngan ukur semet dinya. Kaganggu ku sora nu ngareket sada nu mukakeun panto. Ari direret teh si horeng Nyi Ami mah nyampeurkeun ngabejakeun yen dahareun geus sadia. Kabeneran we atuh puguh beuteung geus kukurubukan ieu teh. Hayu akon urang eusian heula ieu beuteung teh. Alah. Ngarah cacingna teu disarada wae ieu teh. Haji Sabri bari jung nangtung bari ngajakan ka sangkon. Nu diajakan teu kaleke da memang jeung nyana deui sangkon oge geus peurih beuteung jung bae manehna oge cengkat tina diukna. Saterusna nuturkeun Haji Sabri ka tengah imah. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Bener we. Amengan geus sadia sagala aya haraneut keneh seungitna pasakan mani melengseng maduk liang irung puguh we jadi matak nimbulkeun uruy geus hayang gerakop wae. Tapi aneh. Ari nu ributna mah bet cacing-cacing dina jero beuteung ting garauk matak era pareneng da geus tangtu kanu deukeut mah bakal kadengeun. Sok atuh kaniakon. Urang bismillah we atuh. Haji Sabri geus anekak. Nyapek jang kokon ulah asa-asa di emak-emak atuh. Mah Haji ngahempekeun bari peta lakuna dareh-deh naker. Mimah, behareup atuh diukna kadinya. Mah Haji nyarita deui ayeuna mah ditujukeun ka anakna lantaran katempona bangun anu agag-agagan dibawa dahar ngariung teh anakna mah teuing kunaon atuh. Geus kitu mah brak opatan ngariung sajeroning dalahar teh estuning jempling taya anu kecat taya anu kecet ari lain sora senok mah ting kelentring maduk piring. Sarerea pada jongjon ngalimed komo Haji Sabri mah pangsegutna nyaan lapareunana teh
daeta we mani bangun moho aya kana 3 piringna. Beres dahar sangkon teu buru-buru pamitan koloyong manehna ke tempat tadi. Tapi ari Haji Sabri mah kalah katerus enyang koyot dina kursi males sedengkeun mah Haji terus beberes di dapur. Atuh nyimi mah ka tembong larna bari ngelek boboko kawasna bae deuk ngumbahan piring urut bieu dalahar. Lantaran kesel cunglik sorangan kojengkang sangkon keluar maksud nama rek niis hanapeun tangkal pacar. Red kabelah kenca tembong nyimi mah keur ugal-ugil nima. Bet jorojol hayang mangnimakeun memang sakuduna nu gede tanaga ngabantuan kanu hengker. Kugituna teu panjang mikir leos bae sangkon nyampeurkeun. Nyimas cobi ku Kang Kokon atuh urang panglimakeun sangkon bari ngadagamang kana tambang timah. Sawios Kang Kokon teu kedah ngarepot Nyimi mah bari ngareret deet tambang timah tetep bisa cekel. Abot nyai atuh cobi gerak sangkon keukeuh. Sawios atuh teu kedah nyesakeun Kang, teu kedah nyesakeun atuh. Nyi Ami mah ngareret deui rada ebreh ayeuna mah gilerna panon marengan gilekna beuheung. Teu nyesakeun ieu atuh nyai, da Kang Kokon mah tos biasa atuh. Da mi mah oge tos biasa atuh Kang. Nyi Parawan kalah kanemal maduan. Mengpeung aya Kang Kokon we atuh di dieu. Nah bade angkat ka mana kitu? Kawas nu bade angkat-angkatan wae atuh ieu mah. Nyi Ami mah ngagiler deui. Nya bade wangsul kalau rompok atuh nu mawi ayeuna bade mangnimakeun heula oge. Manawi teh bade ngantosan sebuh di dieu. Kang Kokon teh. Ayeuna mah lain reret deui, tapi mangrupa delek nu matak ngacedud ngadudud kana jantung sangkon. Karasana teh sar. Krunyut gedung ngacedud kana jantung sangkon delek reret deetna eneng Ami mah teh atuh. Upami aya pidamleun mah di dieu atuh tangtos bade ngantosan di dieu. Kapan mangnimakeun ieu oge? Ieu padamelan apa ieu oge? Nyi Ami mah bari ngaresotkeun cekelan tambang timah. Nima mah mung sok kalan-kalan atuh Nyimas. Nada pidamleun mah atuh aya Kang Kon. Upami kersama tanggal Kang Kokon oge bakal betah kira. Nyi Parawan bari ngagelenyu imut. Kek. Padamelan naon kitu Nyi? Nyai mah padamelan naon kitu cobi cebatkeun ka Akang. Sangkon teu wudu mani ngadadak ratug teu sangka Nyi Parawan teh bet nyuguhkeun nu matak leneng. Ngagentos tihang pamoyan. Nyi Ami mah ngagelenyuna beki ebreh. Karasana ku sangkon matak surser bis bae timah na karesotan ngan hadena bae kaburu di jewang. Kade atuh Kang Kokon saurna tos biasa nih mah geuningan mending ngadadek dek kitu geuning Akang mah. Leueur nyai. Aduh. Kek. Neme teh naon padamelan teh naon neme teh ngagentos pamoyan. Kok kupingan teh. Sangkot bari rada ngabelehem. Sumuhun ngagentos pamoyan kersan teu kitu. Atuh padamelan eta mah satengah jam oge parantos. Onggoh geuning kiat keneh pamoyanna oge. Sangkon bari ngareret kana tihang pamoyan. Satu Teu sawios kumaha kitu-kituna kersa Kang Kokon ngagentosanana.
nya mangga setengah jam oge parantos beres atuh eta mah. Ih, nah geuning ngomong setengah jam. Hor. Nah kedah sabaraha jam kitu, pira oge ngagentos pamoean. Ku kai atanapi ku abi oge tiasa apanan. Sanes ku kai, Kang. Atanapi ku awi. Nyi Ami mah ne malanana bari nyikik bari ngadilak. Ai. Nah kedah kunaon kitu? Sangkon ngariuk kaget. Eta deui pang-pang namah mireungeuh Nyi Ami mah bet jol-jol nyekikik seuri. Nya kedah ku Kang Kokon atuh. Karasa kitu Kang Kokon ngadeg salamina. Agantos tihang pamoyan. Kapan bade ngantosan sepuh di dieu? Nyi Ami mah terus ngahihi seuri nu nikmat teh ya. Da eta we nepi ka ramisak cimataan. Puguh we tumerapna ka sangkon mah lain deui matak molohokna ku teu sangka saeutik-eutik acan horeng bet kadinya losna nu dimaksud ku Nyi Ami mah teh. Nu antukna manehna oge jadi kebawakeun seuri ngahehe. Teu ngomong deui gret bae manehna nuluykeun nima atuh Nyi Ami mah bari kukumah teh tempo-tempo kai deui seuri ret kanu keur nima horeng bet keur manco nganteur paneuteub. Atuh kalius Nyi Parawan teh panonna manco kana kumaheun rai-raraina ngadadak asak. Peta polahna ngadadak robah eureun seuri diganti ku samar kolese jadi siga nu rampang reumpeng perbawa ati anu keur bangreum. Sanajan ukur mangrupa harewos ditatalepakeunana teh bari demit susulumputan tapi teu burungun rekab teh yen di kampung Kepuh aya jalma nu ngaran Walwis Bodas geus wani-wani nentang kana kakawasaanana Juragan Marjan. Beja kieu teh lain ngan saukur tembus ka Karawang bae tapi Bang Blas bisa nepi ka kampung-kampung Johar, ka kampung Warung Jambu, kampung Klari, Kosambi, sarta Dawuan. Malah anjog ka Cikampek pisan. Kitu we mimitina mah diliarkeun ku tukang dagang ider nu sok biasa makampungan. Teu heran lamun ieu beja teh ngaburu bus oge kana celina simbar. Anu waktu-waktu ieu tetep renggenek matuh di kampung Klari sanajan bari susulumputan. Mun beurang ngedempes di kuburan. Peuting kakara ngarayap ka imah Jang Muntu. Tempo-tempo sok ngelemet ka imahna Bang Arma. Babah sangkunya kitu keneh nyumput nyamuni teu beda ti simbar. Kapaksa we manehna oge jadi teu samemena negrakeun dirina lantaran paureun kanyahoan ku babah buntong. Moal salah deui mun seug kepeletik teh lain mamala leutik-leutik babakuna mah bisi ngaremet kabarayana nu aya di Karawang. Ngan saleuheung Bang Kampret manehna mah make bisa ngulampreng. Maksakeun maneh we dumeh manehna mah asal muasalna urang dinya. Moal aya anu nyuriga masing rek luas leos ka ditu ka dieu oge. Ongkoh deui memang aya lanceukna nyaeta Bang Arma munasabah manehna datang ka Klari lantaran nepungan nu jadi lanceuk. Kababah sangkuy kungsi dicaritakeun. Bisi bae ngarasa teu betah cicing di Klari taya halangan cenah lamun rek terus balik ka Bekasi. Ngan manehna mah moal waka eukeur mah dicaram ku Bang Arma katurug-turug ras inget ka Muntu. Karunya lamun seug ditinggalkeun teh lantaran manehna bet siga-siga nu neuneun hate
nyimpaikeun kaheman ka Nyi Kasturi nyaeta ronggeng na pakeson teh ya. Dah santeuna atuh. Maksudna Babah Buntong nu ti heula kungsi gagal piraku upama teu dibalikan deui. Tapi Babah Sangkuy teh teu daekeun basana init ti Bekasi oge babarengan jeung Bang Kampret. Piraku ari balik kudu sorangan. Ongkoh deui maksud manehna moal beunang dionget-onget yen deuk sapapait sama manis jeung Bang Kampret nu memangna dulur sapaguruan dina ulin Cimande. Kahiji kitu. Atuh kaduana manehna teh keukeuh hayang ngawarah Babah Buntong dianggapna geus nu kang ngonggong kana ajaran leluhurna. Tapi nya kitu. Nyang hareupanana teh rek bari dedemitan. Oge moal dilawanan ku ulin pribumi. Tapi khusus pikeun Babah Buntong mah rek dilawanan ku ulin bawa ti nagrina. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network. Gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, Reng Semidangkeun, serial dongeng Sunda, Waliwis Bodas, naskah Yasana, S. Sukandar, garapan Wakumis, pangreka Sora, Dery Senjaya, pangreka musik Rendika MG, pangjejer gawe Dewi Miranti, produksi RMG Record, para kanca sadaya Wilujeng Kantun.